Dina zaman nu ngacap urang patepang dangu deui dina konten anu maneh di kanal Capruk Radione. Ngabuburit seni budaya Sunda dina wadah anu ngigeulan jaman mangrupi-rupi ngecina utamina cerita dina basa Sunda. Campondong so, 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 campondong so. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, urang patepang dangu deui ngalangkungan ieu konten Carpondong Sunnya di kana YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kana YouTube anu eusi kontenna ngeunaan seni budaya sakudak sakedikna aya informasi utamina mah hiburan. Ayeuna bade midangkeun Carpon karangan Bapak Haji Usep Romli HM dina jejer ngalap Khodam Alam Ahyar. Sanu main dina ayeuna ieu Manggus? Hah? Nyanu bade main dina Carpon ayeuna sawe mana suara? Ieu je siap ya teksna ya. Oh, kuring terus Ba Ucam Mang Marsuki main oge. Oh main deui. Main. Terus Oh, Cap Tenruk main aya Cap Tenruk. oh Cap Tendruk bisanya. Bisa. Bisa sok sibuk ya saya mah. Apa geus dikontak heula jadi bisa cenah. Syukur atuh alhamdulillah. Jadi Mbak Engkus, Heeh. Mbak Ucam, Ucam Cap Tendruk, nya. jeung Mang Marsukinya. Tak gitu. Eta utama nama. Ya para warikom dangu eta harupina anu bade ngadeudeu geus sisora dina Carpon ayeuna. Mangga urang kawitan. Nanging sateu acana sim kuring nganuhunkeun ka sakur pangrojong ti sadayana anu mangrupi manco teras kana konten-kontena anu parantos subscribe-na anu parantos ngejempolanana nge-like-na nya oge anu nyerat komentarna. Mangga supados teu nyangkolong kana waktos urang kawitan. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, karasa kusudinta nyorang kahirupan teh beuki dieu beuki berat. Dagang olok modal kadituna nyanyandang hutang. Leuheung lamun anu nagih leuleuy jeung pengertian. Aya tinimbangan. Ieu ari geus tereugeus teu nyaho eueuh keukeuh pepeuleukeuk. Komo eta ari geus mawawa debt kolektor tukang nagih anu barangasan baketut haseum sakalina nyarita hohoak sesentak. Ongkoh dagang teh rea saengan di zaman ayeuna mah jeung papada tukang dagang deui jeung toko supermarket ayeuna mah aya minimarket nya para warikom dangu oge jeung patugas Satpol PP. Kitu lain kieu lain. Ari tani es tuning karidaki jabalahan geus beak apan diganti ku pabrik, ku kantor, ku perumahan, ku restoran. Eueuh keur tempat tatanen, eueuh keur nengah mertelu kawas bareto. Dina ayana oge bisa keneh papelakan geus rarobah sagalana. Binih kudu meuli, gemuk kudu meuli, tempo panen, harga ngagejret. Aduh, kejantenan pisannya ayeuna aduh. Bororaah bati para warikom dangu jenis ge kabawa ledis. Cek pikir Sudinta ngabeca ka kota geus lain wayah beak tanaga.
bari jeung muatan beki dieu beki suwung. Manasina zaman beh ditu keur tacan aya angkot, tacan rea motor, tacan aya watesan kawas bebas beca. Komo ayeuna mah para wikum dangunya aya ojek online nya, aya taksi online gitu. Duh. Kana beca teh kana cator bayan saengan wae gitu. Sudinta wahyu tambulaku nganggur tea geus aya kana tauna. Teu boga pangala nya-nya. Ukur tamba wungkul. Bubuhan percaya kanu ngarijikian ka Gusti Allah nu Maha Maparin. Apan tong boro jelema uteuk tongo walang taga geus aya ancoanana nepi ka bisa hirup. Tapi anger we marudah Sudinta teh para wareko dangu heueuh daras ka anak ngabadagan hayang harayang sakola maranehna tepan harayang kuliah duh ti mana waragadna harayang digawe ih geuning anger kudu aya duit ti mimiti keur motokopi ungkas ongkos nepi ka sagak sogok da cenah geuning asup gawe teh ayeuna mah kudu kikituan nah rek jadi PNS rek jadi pegawai pabrik anger kudu ngaplopan juta-juta aya keneh kitu para rekom dangu nu kitu ayeuna walau alamnya aya panginterah dukanya. Sudinta kungsi boga pikiran rek nempuh jalan teu puguh bangsa ning munjung nyegik ngipri ngepet nginggut tuyul jeung sabangsana aya nu ngabejaan asal daek nyumponan syarat-syaratna ke dituduhkeun tempatna jeung kasaha ngumahana. Mar. Naon? Eta naon teh? Kumaha teh nu dobrolkeun kamari teh? Naon atuh? Eta anu sarupa ning eta teh geuning anu lah. Apa meureun? Naon sih teu puguh maneh mah? Eta anu syarat-syarat kieu teh naon? Syarat-syarat naon? Oh eta, oh. Aduh, Naon syarat-syaratna? Sudinta sebu penasaran. Kuya gumantung. Gumantung naon anu rek dipuhit. Lamun nyegik muhit bagong. Unggal peuting kudu jadi bagong. Heuh? Gitu. Oh asruk-asrukan neangan cacing sarea-reana gitu. Tah, Cacing? cacing. Keur naon atuh? Keur epan eta useup itu di Jatigede atawa di Saguling atawa Yes, ya Allah. naon lurus kana cacing atuh? Lain keur mancing. Cacing mah kudu jeung lukut beureunya. Ya dengekeun heula. Ye, eta cacingnya ye. Anu bakal jadi duit eta teh. Hah? Jadi duit? Kanggaran anu karitu mah anu asli atuh. Nu kitu mah populasan kabeh. Oh gitu. Eta cacing bebeunangan nu bakal jadi duit. Munjung ngaranna mun ka sabangsaning buta hejo. Oh mun ka buta hejo ngaranna munjung. Gitu. Mun ka oray nya ngaranna ngipri. Ngepet ka monyet. Ngingu kecit kudu ngalayanan kecit gitu. Ye kabeh ge aya ongkos jeung resikona. Berat kacida. Tapi hawa nafsu anu ngunung-ngunung nganggap enteng we sagala anu kudu ditempuh teh. Syarat-syarat sejena yo memeh prak kudu nganyatakeun heula murtad tina ageman urang. Alah? Eta sebenarnya nu diarah nama. Teu percaya deui ka Allah Subhanahu wa taala sembaheun saestuna. Sabab rek sumembah kanu sejen. Ka makhluk anu dipuhit eta kitu. Sakalian ingkar tina ngaku karasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab rek ninggalkeun sunahna ancrup kana dunya syaitonia kitu tah. Astagfirullahaladzim. Sudinta istighfar terus morobot maca tahlil jeung sholawat. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh. Kumaha mun keur kitu urang paehnya? Nya paeh kafir we atuh. Paeh murtad nu kitu mah. Maturan anu disembah ku urang langgeng dina sina neraka eta. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudinta taus bari beberi gidigan. Ini kitu mah geuningan mending kajian hirup sangsara balangsak Batan kikituan mah kuat keneh teu dahar saminggu aing mah. Batan kudu kokojayan dina gorogan timah neraka. Da bari naoge atuh.
Najan aya keneh anu maksakeun. Beuki dieu beuki hese nadunan syaratna. Kumaha gitu? Ya bayangkeun we. Kawas nu nyegik di bagongnya yo neangan cacing. Keur mah geus raang ku lampu listrik, tempat cacing na geus jadi langka. Mana sina bareto di pelemburan poek merdong. Rea keneh saung lisung sawah lendo katut rungkunan tempat yang cacing. Ayeuna mah mana? Da percuma atuh kur menang cacing 10 20 sikima atuh. Mun hiji cacing sahargaeun 1.000, meureun ukur 10 atawa 20.000. Jauh pisan ka kurup mending keneh nyaloan we di pengeteman angkot. Nya euy. Itu arek iyalah arek ini teh lah. Rek ka mana deui atuh? Siga di semoga dinas we. Arek dinas eta dinas buburu. Sok atuh. Assalamualaikum dangu. Ngan hiji bangsa aya anu ngebejaan ka Sudinta. Yen aya ilmu anu bisa dialapikeun manggih kabeungharan. Sudinta ngadadak kataji terus nyeleksak teu burung kapanggih. Nu sok ngawiridkeun ilmu kitu teh hiji ajengan di kota A. Nah, kota A teh kota mananya? Mungkin Ambon. Oh, manya atuh. Jajair. Eta mah ngaran negara atuh. Nya geus ada kota A ieu anu nyeratna kota A we. Sok atuh. Para warikum dangu sawatara poe ti harita ngahaja indit kadinya Sudinta teh. Sakumaha panuduhan anu ngabejaan. Manehna naik bus tepi ka terminal disambung ku angkot. Eureun di parapatan jalan leutik. Celakana ojek teu hese kapanggih da tukang ojek geus arapaleun barang disebutkeun ngaran ajengan. Kawasna geus ngalanggan kadatangan ku urang suklak sikluk. Tadi dia di dia bumina Pun hok tanu chat eta tah anu chat belang-belang. oh nya anu belang-belang eta koneng sareng beureum Nya nu koneng beureum hejo biru ungu tah eta. eta mah naon barbershop atuh eta mah duh tukang ojek teh bener ai kalakan nanyakeun kalakan nuduhkeun itu tuh geus boga itu sanana eta mah barbershop tuh kan seuri ka sebelah teh di mana tuh pajangan teh ya nu balik geus teh Nya nu eta tuh piraku atuh da deui imah. eta kita tuduhkeun masuk heureyan eta ongkosna teh Ya nun. jeung diheureyan tukang ojek sagala deui aduh ieu meureun ieu Assalamualaikum. Punten. Aya kitu. Sampurasun. Sepada kulo nuwun. Waalaikumsalam. Aduh, meureun rupi-rupi teuing atuh. Oh aduh aya geuning ieu di Pengkeren. Nah, Manya itu. eta apa tadi tukangan eta. Weh. Won sim kuring teh nuju bete ieu nuju ngalaan peuteuy. Aduh, tos arasak ieu tadi teh ujang ngarangkung teu katingali abdi tadi cingogo di dinya. Manawi teh carang karut. Oh, Naon ngarekeun naon bete manawi diteraskeun cobi nyarios teh cobi. ente teka tahu aduh Gus atuh Gus bener. juga bodas gitu kok dirinya 60 sebete. Mangga sok kalebet atuh. Sok mangga ayo ka dieu. Aduh, hapunten abdi teh ya pajengan ya. Tos ya bios. Tos biasa ka abdi mah. Tos seueur anu jangki abdi carang ka eta nembe naon bade nyarios naon we teh. Ente Carang ka peuteuy kitu maksudna. eta carang kapeuteui masa teh kitu. Mun pada abdi mah pan di dieu ge saja beci ajengan oge sok icalan peuteuy. Abdi bandar peuteuy abdi di wewengkon ieu mah bili paryogi ka abdi harga golosir wios. Punten waucam sebagai ajengan jangan ngacapruk. Iya sok. Mangga atuh sok Asep cai saena wudu heula nya. Di ditu we di kamar anu panggal atuh. Nya Mun tu aya ceratan anapan tempat wudu. Da eta sok kapengker ka ditu mangga. mangga.
Para wargi eta dodongkoan Sudinta asup ke kamar tempat wudu anu ngahiji jeung musola. Mani asa tartib, husu jeung lila wuduna teh. Heuh bubuhan rek diwirid ilmu meureun. Geus kitu, prak ajengan medar naon anu kudu dipigawe ku Sudinta. Parantos wuduna parantos. Parantos. Aduh. Sok calik jadi sok. Eh, Atos. Tos terang. Abdi makan api maksadan Asepnya. oh gitu. Aduh. Laras luhung ilmuna mama. Sanes. Pan tadi briefing satu acan ieu tek vokal ieu. Oh iya laras. Teras kumaha ya? Mun, ieu tak ieu. Tak ieu aosnya ieu. Ieu aos teh tak ieu nu ieu unggal tengah wengi nya. Unggal tengah wengi. Mohon sok. Oh tak ieu tah. Naon ieu mah? Hits 2022 campur sari Didi Kempot. Sanes eta mah bungkus CD atuh naon make ninggal kadinya. Eta tanu ieu he. Oh, salah. Mana tuh? Ieu ini kada ningalian kana bungkus CD atuh mah nya rek ngawirid ku judul. Ieu tah sok ieu aosnya ya yo. 120.000 kali. Kumaha? 120.000 kali. Nya. Sabaraha kali we kiatna sawengi. Pokona totalna 120.000 kali gitu. Mun 1.000 panginten 120 wangieun atawa 4 bulan. Salami ngawirid kudu puasa Senin Kemis ulah kaliwat. Tah, kedah puasa 3 dinten deui keur mangsa caang bulan tanggal 13, 14, 15. Nu disebut puasa bid atawa puasa bodas. Ya ari ku kolot kampung kur mah disebatna teh mutih eta teh. Mutih. Nya kitu. Tapi buka mah biasa bae teu kedah cai herang atawa sango wungkul. Nu penting ulah kaliwat tengah wengi kitu. Nya eta mah sakuatna ngawiridkeun ieu kalimah. Mun tos tamat tur cumpon syarat dina wengi panungtung bakal datang hodam ieu kalimah gitu. Halo. Hodam. Elia Hodam. Sanes eta mah anu nyanyi boneka cantik dari India. Oh karesep abdi kapungkur eta mah. Tapi dah sanes Elia Kadam eta mah kitu ieu mah Khodam. Oh, mohon benten nya. Beda atuh. Nya anu datang teh Hodam ieu kalimah mangrupa jin ti alam ahyar. Alam Ahyar. Alam hidung. Nganduka kumaha dina datangna teh. Naha mere barang, naha mere pituduh, naha mere pocer, naha mere ya bisa voucher naon? ya kumaha we da eta mah goib atuh. Saldo bisa saldo. Ya saldo meureun teuing lah pokona mah sok we kumahan kenu kaalaman ku ujang. Kaunggal jalma teh beda-beda kitu. Tah, sok didoakeun nya sing tina kanan nya jang ya. Mohon aduh. Alhamdulillah nuhun mama. Aduh. Mama ajengan ngusap bunan Sudinta. Terus ranggah ngadoa. Sudinta milu ranggah jeung ngucapkeun amin sababaraha kali. Para warikom dangu, teu hese sakitu mah cek pikir Sudinta anu memang geus mindeng nyaring peuting. Atuh ti peuting eta keneh deker manehna amimitian. Ngahaja goah leutik paranti nunda padaringan dibersihan, di amparan samak anyar, di amparan sajadah paranti sapopoe salat. Malah ngadadak di pasangan pantot triplek ambeh taya larbus ka goah anu ayeuna geus jadi tempat tirakat. Sudinta unggal peuting menekung titeng pukul 12 peuting nepi adan subuh teh ukur mampu maca 1.000 kali. Kadangkala kurang tapi terus dikeureueuh lantaran kayang hayang ningkat kaayaan. Jeung nu digarap teh lain perkara anu nyimpang tina akidah kawas munjung. Ieu mah maca wirid keur ngondang Khodam jin ti alam hideung.
Para wari kaum dangu panceg etah 4 bulan. Wiridan jejeg dibaca 125.000 kali. Puasa ge lulus bangles, boh Senin, Kemis, boh puasa purnama. Peting iya Sudinta nganti-nganti nurek datang mawa bagja. Alam beker jam 12 geus disada. Sudinta geus menekung di goah. Para wargi kaum dangu. Suasana cempling sepi. Angin taya nebak. Sasatoan bangsa ninggaang jangkrik cicir cari cangkas taya anu disada. Dalah me nusok beberelayan lapar ge teu kecet-kecet. Telila rieg imah panggung Sudinta anu geus mejeunang direhab teh ingeung. Rieg. 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 Paralak. Pre kenteng pareupeus. Teuing sabaraha hiji. Ujug-ujug pleg hareupeun Sudinta aya anu jiga drum. Hah? Jiga drum di dina ge. Aduh, bobo drum nyaannya lain atuh. Eta nu datang teh hideung lestreng. Buluna jabrig saudug-udug. Disidik-sidik teh horeng bitis eta mah. Karek bitisna nya bitis eta teh. Teuing lebah mana ping-pingna jeung dampal sukuna. Sorana ngageleger handaruan kawas kuluduk centre kadenge ku Sudinta. Hal turid. Cek eta makhluk ku bahasa Arab. Puguh bae atuh para warikum dangu Sudinta melengek eta. Ti mana manehna bisa bahasa Arab komo nyarita. Maca ge ngatog. Maklum tekung si tamat Quran da keur budak ngedoa ngaji. Kabawakeun ku resep ulin teu puguh. Hal turid. Sakali deui sora handaruan nanya. Meureun lantaran teu jawab bae eta makhluk anu bitisna sagede drum rabik buluan teh indit eta teu ngusap birit. Aduh Gusti. Naon maca cek ka seuri? Aduh, naon atuh ngomong naon eta manehna? Alah. Ukur ninggalkeun ingeung jeung kenteng anu pruk-prek deui. Nepi karai beurang Sudinta teu cengkat ti goah. Ruas jeung arep-arepeun. Naon anu dibikeun ku eta makhluk minangka buruh maca wirid 125.000 salila 4 bulan jeung hental-hental puasa teh atuh. Eueuhna naon? Dikotek tak dikorehan segala dikebingkeun teu aya nanaon para regum dangu iwal ti bubuk kenteng balatak di pipir. Atuh kabawa heran jeung panasaran uclak ecelok ongkos kencling ka tempat ajengan deui. Baranggok barabat dicaritakeun segala nu kaalaman tadi peuting. Nah ka dieu deui Kang. Can beres. Geus teu tanya buru. Sok tah, geus tepi ya. Tah ongkos tah. Ya siap nuhun. Bintang 5. Heeh lah. Nuhun bintang 5 segala aing. Teu ngarti deh. Assalamualaikum. Punten. Waalaikumsalam. Aduh. Mangga yuk sok kalebet. Aduh. Kena ujang tos sumping deui kumaha cirakat teh parantos beres. Parantos ama Kumaha hasilna? ohon kieu barabat gitu. Naon kitu juk barabat we. Pokona mah eta kode we pokona mah barabat gitu. Oh heeh. Heeh. Eta teh semacam barcode-nya. Barcode eta obrolan panjang gitu pokoknya disingkat ya kela orang ieu lah. Oh ya. Apal naon Mang Caca Bisa kitu nya. ayeuna mah geus zaman digital ngobrol 10 alinea ge bisa kusakata ayeuna mah zaman ayeuna mah make password atawa semacam ya scanning Enggak kumaha ieu nasib abdi ieu. Aduh astagfirullahaladzim atuh paingan atuh yo hampurang mama teu ngabejaan yen eta jin teh geuning nyarita ku bahasa Arabnya. Eta teh bahasa Arab. Heeh eta teh bahasa Arab yo hal turid teh anu harita diomongkeun ku eta Khodam teh. Aduh atuh biasana mah ku bahasa nu sok kahartieun kudu dianjanganana biasana gitu.
Eta jin harita hal turid teh artina Naon artina? artina teh anjeun hayang naon gitu. Aduh, euy. Aduh atuh mun salirat tiasa bahasa Arab mah ye enggak we dijawab harita teh. Uridu fulus kaciron gitu. Uridu. Uridu. Uridu Raridu. Uridu fulus kaciron eta teh kuluna teh harita teh ujang teh ngajawab kitu. Aduh. Artina teh abdi hayang artos seueur kitu. Atuh kumaha lapurnya. Aduh. Aku kumaha tuh ai abdi mama? Sudinta ngarasahan deul pisan eta. Nya kieu we atuh cobian deui nya, cobian deui ngawiridkeun kali mah ye. Nu ieu ye. Sugan 1000 kali oge cukup. Nah, teu sami sareng nu ti payun. Nya etang-etang tos gaduh tiket kitu kudu ti payun. Ayeuna mah ieu mah kantun ya semacam ngaher gitu atau anulir atau gitu tiket. Ya kartos. Ya syukur ai karti mah. Sakedap. Ya selat laki itu selatnya sakedap. Ini. Nah, yo. Para warikom dangu mama ajengan ngasongkeun cewiran kertas. Dieusi kalimah anu kudu diwiridkeun deui ku Sudinta. Cukup 1000 kali. Atuh beutingna eta gancang dicobaan deui. Nya we barang jejeg 1000 barang jeleg aya nu datang eta. Sarua sagede dreum. Sarua buluan jabrik, sarua nginggeungkeun imah jeung maralakeun kenteng. Ayeuna mah ngomongna ku bahasa Indonesia para warikom dangu. Bari ngasongkeun bungkusan leutik mani antal kana irung Sudinta. Oh, Allah. Aya deui eta nu gede ada anu sigadreum aya deui. Oh, naon ieu antal kana Ini untuk Anda. naon eta? Kitu sora eta makhluk handaruan. Imah inggeung deui, kenteng maralak deui. Les leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Kari bungkusan leutik dikekeuweuk ku Sudinta anu lila ngahulang ngaraga meneng. Manehna heran, nah eta jin bet mere barang bari nyarita ini untuk Anda cenah kitu. Bingung Bingung atuh Caca. Ini untuk Anda naon maksudna? Aduh Gusti. Para warikom dangu lantaran Sudinta jujur, polos, tara curaling, subuh keneh kencling ka imah Anda nu ukur kehalangan ku dua suhunan. Anu dituju kare kudang lulunggu keneh. Ini kudu dibikin kasih Anda. Assalamualaikum. Aduh. Aya naon Mang Dinta? Wow, Anda heuai. Simut dikuyungkungkeun kolor ngaleled. Aing mah cing ngokolor keleled kitu aing kudu rugi aing nempo nu kitu. Ya, titipan keur maneh yo. Sudinta ngasongkeun bungkusan leutik bari ngabalieur. Era parada nenjo nu nolol olotod tina Tuh kakek serian we nu ngadoeng teh. Oh, heueuh eta tuh. Era parada nenjo nu nolol olotod tina sesela kolor. Pasti. Naon eta? pokona mah ieu aya untuk Anda, pokona mah ku aing dibikeun ka dieu ye. Tang manan moal. Sok kaliakeun atuh. Naon gratis malah. Ya palikon. Geus baliknya. Ho. Para warikom dangu. Nepi kadanget ieu Sudinta masih keneh nganggur. Pangala sudah tapi tara humandeuar. Malah terus giat usaha boh lahir boh batin keur ningkatkeun kaayaan hirup. Teu hayang nanyakeun ka Anda naon eusi bungkusan ti jin teh. Kitu deui teu hayang nanyakeun ti mana Anda boga duit keur ngalusan imah anu tina panggung kana duduk jandela. Terus boga roda dorong keur dagang goyobod. Etah pamajikanana oge bet boga roda dorong keur dagang gurang goreng bangsa ninggehu, bala-bala, cireng, comro jeung sabangsana anu kajojo ku salalembur. Rupina
reng saya kapidangkeun carpon karangan Bapak Haji Usep Romli HM. Kumaha para warikum dangu tangtos aya anu tiasa dicandaknya tina ieu carios salah sawiosna nya urang teh tong kendat syukuran kana mangrupi nikmat di Allah Subhanahu wa taala. Oge ikhtiar lahir anu tekenat di sarangan ku ikhtiar batin anu mangrupi ngadua sareng memuntang ka Allah Subhanahu wa taala. Simkuring tekendat nada dihapunten wireh seueur kakirangan sareng kalepatan kalih sempal kapiguyon dina bidangkeun ieu carios. Wah bilih aya nu kasabit tami nuju alit kasebat aspa dewasa eta mamungkarasan bae sanes kenging ngahaja-haja. Simkuring seja amit mundur urang patepang dangu dina carios anu salajengna urang kembali ke carnyam heula nya carios si Ginggi teh ya. Mungkin dongkap deui carpon deui silih selang. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baktos.